Moal hilap dinten eta kadahna urang menggetkeun tali asih sapertos janji salira. Mung jariji nulian nu nampi tatalibatin dina restu tuang ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wilujeng tepang deui baraya Kang Has di mana wae ayana. Insyaallah dina ieu waktos Kang Has saja ngadugikeun deui carios pondok 3 bagian. Anu mana dinten ayeuna ninca kana bagian ka-3. Dina bagian 2 kamari kauningan geuningan Lisna teh putra Lilis. Namun saha atuh airamana Lisna? Ieu anu janten kapanasaranan nu ageng kangge si tokoh. Kangge walaranana mangga urang regepkeun sasarengan Tapak Cinta bagian ka-3. Yasana Teh Asih Balebat. Yang akan kesepuhan Pada Isya indung kuring teu bijil deui ti kamarna. Ngonci maneh. Sababaraha kali diketrep oge teu daek muka. Saukur kadenge ingahakna nu kaselang ku gerendang nyebut hiji-hiji ngaran. Tuluy istighfar. Kuring teu ingkah diuk ngalungsar gigireun panto kamarna. Rasa kamelang kanu jadi indung ngulik bek minuhan pikir. Kucape mah teu burung reupe kasarean bari diuk nyarande kana kusen. Janjinya ngingantungkeun Lilis. Panon cireum bae kuring ngabunian awakna laju ngusapan buukna nu galing muntang. Moalis janji enjing mios ka Tangerang pan usaha kangge kahirupan urang jaga ngarumah tangga. Hatur nuhun ka percantenanana. Kuring ngasungkeun baju nu patulaya. Omatnya rangkulan panuntung memeh papisah ngahudangkeun impian kuring. Cipanon teu katada rumasa nyieun dosa ngagadabah kahormatan di pika cinta. Gupaina ngiles dina sawangan mangsa ketukang. Reket panto kamar muka. Jana diletik maka cai geus biasa salat tahajud. Gentak kuring asup ke kamarna. Maksud rek maluruh foto nu tadi disecekel. Tembong ngagoler kikireun guguling. Kepeg. Sakedapan kuring colohok. 2 pamenteun nu teu birek make dangdangan panganten keur dirapalan. Lilis jeung bapak. Nah emak teu nyaritakeun. Pahingan emak papisah. Kuring garo-garo teu ateul. Pananya dina uteuk beki pabelit 23 tahun Rusia nu lantip. Bawa indung kuring
kolotna Lilis jeung tetangga oge jarempe. Aya naon? Sainget kuring, Lilis deket pisan jeung bapak ketere kuring. Lantaran bapak seumuran jeung kuring, geseh 1 tahun lebih kolot. Babaturan ulin balad keur mangsa sakola. Nah, buat bisa kawin jeung Lilis. Teu karasa foto diramos ti papareket. Jadi salila kuring jeung Lilis, manehna oge boga rasa ka bapak tere kuring. Lug. Sora nu labuh di tukang. Kuring ngarenjag, kentak, lompat mulu datangna sora. Ma, kuring nguru nu ngejur ahroh hareupeun lawan kamar mandi. Astagfirullahalazim, ma emut. Awakna digebeg-gebeg. Rageuyeng di pangku, laju digelerkeun dina ranjangna. Satekah pola kuring ngade nyadarkeun nu jadi indung. Weleh, teu eling-eling. Azan subuh ngaweuhan, kuring gentak keluar miharep aya sahawe nu bisa dipentaan tulung. Pamamat tatangga pentesan imah di Gupayan, Surti. Kersa gentosan tepanana, abdi bade nyandak pumpiang ka rumah sakit. Badami, nu diajak nyarita unggek. Bade nyauran sanes atuh manehna nawaran. Kuring unggek. Saharita poekna subuh karasa lila. Mah geus dibawa ngabiur ke rumah sakit. Kuring dibaturan ku PRT jeung pamamat. Sapanjang jalan pikiran tagiur teu puguh. Anjo ke rumah sakit, petugas butbet ngurusunan nu gering. Ruang ICU jempling. Saukur kadenge alat perekam jantung. Kuring teu ingkah nungguan. Hapunten abdi ma, salami ieu joledar ngurusan anu jadi indung. Hate galecok. Ya Allah, damangkeun pembiang. Masih aya Rusia nu teu acan mendak jawaban. Kusiwal ngeluarkeun foto tina sakucalana. Ukur bisa rumahu. Kebeg nalika leungeun emang rames leungeun kuring ti paparaket. Socana buncelik. Gentak kuring nompokeun bacaan tahlil kana cepilna. Parawat nu manco di rohangan gesit ngaguran dokter. Juljol, emak pada ngariung, pada ngagugulung. Les nyawa ninggalkeun raga. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sanggeus diparisa taliti layon dirurub. Emak mulang ninggalkeun pananya kuring. Ukur selang sapoe jeung Ibu Aisyah dipundut ku Nu Maha Kawasa. Pamajikan kuring ditelepon, kita mulang ka lembur. Layon dikurubkeun wanci lingsir ngulon. Pileuleyan mah. Kuring ngusap tetengger nu jadi indung. Wanci haneut moyan ditepas kuring ngalungsar. Awak lungse asa eueuh tangan pangawasa. Karasa geus eueuh kolot teh ayeuna seperti kieu. Pah, aya tamu. Pamajikan nepak tak-tak. Pak, mangga linggih. Cekeng, basa kareret pajaja geus nyampak di gigireun. Ngiring sungkaw acep. Hapunten kamari ti makam teu sindang deui ka bumi. Kalerasan dirompok aya tamu tinu tebih nembe sarumping. Pokna panjang lebar.
awak rengkungna tembong ajrih. Malum keur ngorana pajaja teh badega kolot kuring nu satia. Malah tepi ka dikawinkeun jeung Bu Aisyah teh ku bapak kuring. Teu sawios Pak, mangga linggih. Red kanu gigireun hate nyeblak jajantung ratug hayang sagabrug-gabrugeun. Bisna saha anjeun teh? Anak atau anak urut bapak teh kuring. Kembang merungkuy gancang disumputkeun. Hatur nuhun Cep. Sajabi tingalong teh aya nu kedah didugikeun. Manawi teu ngawaga waktosna bilih Encep kabujeng mulih ka Tangrang. Pacaca nyarita bari tungkul teu wani neuteuk beungeut kuring. Mangga Pak, manawi perkawis naonnya? Hate seseblakan. Iya Cep, tilu dinten satacan ibu ngankunkeun ngawiatkeun ieu miwarang dipasihkeun ke tuang ibu sapertos nu tos terus rasa. Nanging satacan kadugikeun tuang ibu kabujeng ngantunkeun. Mang Jaja tembong rada gugup nyaritana. Bari teu oleh tungkul teu wani neuteuk beungeut kuring. Kuring nerima bungkusan nu dilakban buni pisan. Naon ieu teh Pak? Kuring ngelikan laju nita pamajikan nyokot gunting. Duh Kak, mangga bae uningaan. Walauna tandes. Bungkusan kabuka, jerona eusi surat-surat tanah, amplop duit, buku tabungan jeung ATM-na. Aya amplop kayas nu beda tinulian. Gentak dibuka. Breh, tulisan nu teu bireuk, nu moal poho, najan tapi katutup umur. Kembang bihelaan bedah. Waktu kuring maca eusi surat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kahatur abang bang nu salawasna dipicinta. Duka kedah ti palih mana Lilis ngawitanana supados kauninga abot ngadugikeunana. Angkung abot ti panyawat nu ngagorogotan awak Lilis. Upami enjing pageto Lilis dipundut ku nu maha kawasa, ohmat ngawiat tapak cinta urang nu ngabuah bungkelekan. Nu kiwari tos manjing dewasa, malih mah tos condong jodona. Upami mah dibeberkeun lelakona bakal meureut cipanon. Peun we da salira tos kagungan nu ngarencangan. Mugia sakinah mawadah warohmah sareng Teh Eti kalih 2 putra. Amin. Amanat ti tuang Rama. Sadaya raja kaya anu dipasihkeun ke tuang ibu ke anjeunna teu aya sapeser oge nu kacoceng. Mangga uningaan. Prayogi ka uninga oge sadaya nu dituduhkeun ka tuang Rama teu aya nu leres. Anjeunna teu kantos ngagadabah Lilis. Dugi katutup yuswana akibat kacilakaan teu kantos campur sareng Lilis. Tuang Rama mihukum Lilis margi mung anjeunna nu uninga Lilis ngandung buah kecinta urang. Kanyaah tuang Rama ka salira kalih turunan salira nu sakitu ageungna. Anjeunna nyalametkeun Lilis nalika bade nambahan pati. Moal hilap dinten eta kedahna urang mengkeutkeun tali asih sapertos janji salira. Mung jariji nulian nu nampi tatali batin dina restu tuang ibu. Kaping nu sami sareng janji salira mihukum Lilis 8 Desember waktos nu baris ngahijikeun tuang putra nu wastana Lisna sareng Rudiana. Ngadahup mugia salira weninggalih janten walina. Hapunten lahir tumakaning batin. Jejer carita urang pungkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu salawasna micinta Lilis Aisyah.
Japrudiana Bapa tikahkeun sareng kawinkeun anjeun ka putri kandung Bapa Lisna Diana kalayan mas kawin saparangkat alat salat jeung perhiasan cincin emas 5 gram dibayar tunai. Gelis amanat tuang ibu parantos laksana salajengna urang pasrahkeun kanu langkung paos dina perkawis wali. Cipanon bedah kuring silih rangkul nu diuk gigireun kuring imut laju cengkat tugupai ngiles dina cahya beurang. Cag barayang sakitu anu kapihatur carios pondok tilu bagian pamungkas tapak cinta yasana teh asih balebat. Tinangtos ieu carios karaos aya saredet nu saseleket kana manah urang. Geuningan Lisna teh putra si tokoh. Namun di luar nikah. Geuningan Lilis teh kantos dihukum ku Rama kawalon si tokoh dina raraga nyalametkeun Lilis anu kakandungan. Sedang si tokoh ngado nikah kanu sanes ku margi Kalilis mah teu direstuan ku ibuna. Kitu baraya. Hatur nuhun kana perhatosanana utamina ka teh asih balebat anu teras-terasa mercantenkeun carpona ka pribados. Kalayan dipungkas, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.